Halo, assalamualaikum. Roh, Aisyah mau ka dieu, Roh. Aing mending geus capek ngalieukan. Lebaran pan ieu teh. Aing mending eueun datang jadi acan di ngaran-ngaran jelema beunghar. Henteu dulur, henteu tatangga. Oh moal ya. Aing mending meujit hayam 15. Teh sanu ngadang sia teu kadar ieu mah tujung kolot sia. Atuh kolot-kolot sia teh ka dieu atuh. Oh nya kajen sia ieu moal kadar ieu mah. Asa acara lager we. Oh nya aing meni capek ngalieukeun atuh ngaran-ngaran lebaran. Dulur kolot. Tuh jiji acan nu ka imah. Boro-boro dulur tetangga atuh eueuh aing kumaha atuh ieu hayam dipencitan ku aing. Nyang ge itu mah haji mending geus 5 gantang. Nu datang jiji acan. Atuh aing moal kajeun. Da ilok aing atuh dulur kolot kudu kadinya. Ayo. Assalamualaikum. Gejug kereta digejug alau cicing nama macet alau ya naon ieu teh cugan ponas nanti ponasna ieu mah ya jiga nama henteu stabil sokos ki ya sorana kalah gejag-gejug aing coba urang jajal deui ya tuh aing paeh kieu urang engkol heuh nah teh engkolna teh ih sugana ieu ya urang engkol dek hirup dah blak oh ya paeh deui wae teh ngan kolektor teh atuh engkole mana si Kanil teh deh. Buka dulu hiji-hiji lagi ngaleungit we ngaleungit lain di imah ih cicing. Kamari hayang panggang hayam goeng panggangkeun 5 itu 5 siki. Beuteuh keneh wae. Itulah itu kanyonyo kakak kolektoran geuningan. Nil! Anil! Nil!
Hanil. Yo, wah yang ditincap oke na iya gerak. Asa ka mana wae sih lebaran kene geus leleungitan wae di imah. Di sawah waji. Di sawah ai kamari hayang panggang hayam kau yang pangmanggangkeun 5 itu teh wae sia. Ayam kabeh lain. Lain, campur blekok. Alau wah haji mah blekok colok meureunnan. Atuh sedep blekok colok mah. Aing waji mah geus sok naon wae tuh dah. Pun Dengan blekok colok. Kepan sia kamari hayang-hayam itu pangmanggangkeun. Muga dulur hiji ge mengharasa diurus na aing pojo batur saya jeung si Iro di telepon teh. Kalah teu bararesa datang cenah. Ngaran-ngaran aing nu beunghar dulur uji acan ka imah. Atuh sia-sia cicing di imah beakeun lauk gitu 15 siki hayam ku aing. Alau haji mah tadi katempohna teh ngabrul. Nya ngabrul. Ka imah batur lain ka imah aing ieu. Atuh ka imah aing meureunnan ku aing diusir da lain dulur lain naon ham ka imah aing. Nya tetep batur itu ngabrul dulurna ka ari mah nu kolot. Udah aing mah nu meugahar oge meni lapur, dulur loba naon loba eueuh jiji acan. Ampun aing. Geus kayak kitu mah geus tong ngaraku ka aing lah. Mending ku aing dipaeh wariskeun kabeh. Alau nya meureun da wah haji mah jelema koret. Eueuh nu daratang nama arembueun. Yo, sia nyebut koret ke aing. Ai sia tapi ka gede kos kieu meunang maraban saha? Nyebut koret sia. Alau emang meurang waraban wah haji. Ningan. Heuh sia. Tempat si Imron tuh digawe encan. Musing aing kelas hararewet darah deket aing. Bojo aing takbiran sorangan. Tempat si Imron, kade sia teu nempo. Gawean tuh, poin bisa ditincakan di jiji ya. Wah mah. Eton beunghar sudah aing hai nu datang buat jiji acan ampun waji aing nyusul Mang Imron lah. Alah tariris awak teh aduh ampun teh ngana Haji saya mau tega-tega teh haji aing nyaho meureunnan aing teh awak teh keur muriangan titah we aing ka sawah jaba lebaran keneh. Aduh boboro mere THR kalah ka nyiksa ampun teh ngan haji. Aduh iya awak mending ngalah ka aduh malah bikin aing bikin tariris wae aduh. Buset. Aduh, Naon si Imron? aduh. Ron, Aduh. kunaon sia? Mang Tumin. Buset. Aduh. Awak kena kuat 75 derajat Celcius gini Mang kan. Tumin panas. Aduh, muriang Mang Tumin. Gering si Imron. Ku haji titah wae ka sawah Mang Tumin. Ieu teh aduh. Ku angot ku teka-teka teh Imron sia mah boga dudungan teh ampun aya. Boga duit teh jang disuntik. Aduh, puguh teu boga pisan ieu teh Mang Tumin, teu boga saperak-perak acan. Aduh. Teu boga duit pisannya. Ieu di aing aya yo. Mah sukan jang di Jeksi mah. Ieu nigang mirip pisan jeung sia di gambarna eta. Aduh aing nya. Ieu tah. Aduh nuhun Mang. Mah ieu teh jang di Jeksi mah sukan 4 lembar sukanan. Aduh nuhun. Tadi tuh we ka dokter Namin ka Sukamukti suntik nya. Emang muka di dokter Namin. Muka geus muka ieu mah. Atuh Mang Tumin nuhun nya. Pun aing nya. Karunya aing nya. Geus balik we ku dulu ke sekalian saungna sia boga dudungan ku situ mah. Aduh Mang Tumin. Ampun aing mah haji. Aduh, nya aing ka ditu deui itu anak gua keur ngasakeun eta kena lektor. Gandeng eta ngelomprang wae geuninganan nya. Nuhun Mang Tumin nya. Balik tong na ieu wae balik. Ayo. Ayo Mang Tumin. Aduh.
Aduh, nuhun tumin. Aduh, si tumin mere duit. Aduh. Ngat suwe bener si tumin aing ah. Bener aing palingan ngomong mirip jeung sia cenah meron. Burung aing meni dimiripkeun jeung kieu si tumin mah. Ah rampun aing ah. Mere duit atuh min sia mah aing meni dimiripkeun jeung gambarna pisan. Aduh. Kuara rangot aing aduh. Lau. Alau. Itu kunaon Mang Imron ngaring ku kuae? Ah, di saung. Ah, dirojok yang cai nasuan ah aing ngaring ku kuae mah ah masa ieu ya ah. Ah, aing ngah. Keun ngaring ku kuae. Bako buras deh ayah. Ya pas mina itu ayah dengan tabako nanya dong kau na doang di mah 16 bungket deui. Lu duduk naon setengah arena kieu nya. Aduh. Boleh ieu kumaha tuh dek ngulikeun babut ke teu jelema aya. Itu ku aing dipulikeun ka juri gitu. Saya nyeunang jelema we kieu. Kulit tandur oge, kulit babut. Ya petanduran yang bisa asak kabeh atuh ieu nya. 3 poe deui ge jara dijukut atuh kudu digentakeun ieu mah. Aduh. Boleh. Iya tetangga masalah deui ya. Riweuh ke teh. Tinggaleun. Sabodo teh jelema beungar ieu kitu teh mah. Maka riweuh ieu aing tandur teh heula manehna can. Nanaon ibalak kene wae hejo kene. Coba lebaran kene. Oh, kuntul liwat. Ah, saya nyebut kuntul ke aing. Ini aja, sugan teh. Sugan aing mah gundukan jarami aing liwat nama. Teu kadareuleuk ku aing. Aduh. Boleh. Aing disaruakeun jeung gundukan jarami. Ya kok saru jeung gundukan jarami atuh aing liwat mun teu kadareuleuk sugan aing gundukan jarami nu karak dikumpulkeun kitu urut. Naon ngorehan nyangan jamur itu nini. Aduh. Boleh. Maju aja mah. Di lebaran kene oge lain kita dihampura ieu ka aing. Rubah oge dosana. Ya, aing lebaran aing kudu hampura jeung sia nya. Nya heueuh. Ah, aing teu ngarasa boga dosa ka sia. Betul. Kudu minta hampura sia ge hampura ka aing hok. Goblok sieun sama leungeun aing kalar diduruk. Geus nu jadi sasalaman ah. Meunang neangan wae piriweuh jeung aing teh. Ujung miheulaan wae mending geus ngasakeun aing can naon gadag. Dengan nya atuh. Urang mapan boleh. Kumaha oge. Aji mah nyawa kitu malulu. Aing mah buru mentakeun oge. Segala kalah dag-dag didig lain ayo. Ieu teh dipaculan ka galangna loba paculna. Kalah kitu ngagagandong tuyul ka sawah teh. Heuh mentak oge aing erek nempo si Imron bener-bener digawe. Indonesia mah mending ngasakeun. Aing mah kitu geuning karak kita eta can naon si Imron nampingan oge itu. Karak satengahna ge can anggeus. Nempo teh si Imron di mana sih? Itu deh semua yang ngagawekan jelema teh meni alabatan ngagawekan mesin karunya itu anak buah sianya. Kumaha nasibna itu di saung. Ngaringku gue. Di saung. Oh, tadi awakna ge 35 derajat panas. Set aing mah. Coba ilik itu. Maksud aing mah tuh tibang gering jelema balasak mah tong dirasa. Busut tibang muriang mah deuh leutik. Wah, aing kuang teh heula cicing sia di dinya. Oh. Mana hajinya? Boleh. Kitu aing jelema eta buang meunghar. Batur teh ulah gering-gering acan ampun aing Imron. Boga dundungan kitu mah aing mendingan di teluh ungkug aing make parang gogol. Haji ku tegas ya mainnya. Aduh. Boleh. Tuh, mending ngaring ku pae.
Aduh. Rojok rinakeun. Aduh. Duh, goblok juga nasi merajak rojok yang tayang kunaon sih ya. Kenaon eta? Tuh aing muriang-muriang teh ah. Rojok sia. wae. Ka dieu. Burung si kanila tuh ah. Ente teu muriang. Ka dieu tah, ka dieu tah. Hah? Ka dieu. Hadieu. Muriang. Diukna eta. Batur aing keur mun sia baju anyar sia eta. Heeh. Ganti nama. Pramuka. Heeh. Nyeri naon? Muriang. Aduh, pencetan. Malah dirojok yang tai aing burung sih. Aing ah. Aing ah. Muriang karena itu menang itu nampingan karena menang saeutik. Wah, atuh cicingnya di imah ai muriang mah. Nyawa sorangan mun wah haji noh. Wah haji deui atuh batur muriangan ti ka sawah. Ngejaba geus lobeh pan bool ge ti tadi geuningan. Oh, aing ah udang. Aduh, tuh. Nah, Mang Imron dibere duit tadi ku Mang Tumin tah. Tuh. Gope. geng gambarna sarua. Tuh, sarua gitu ah. Tuh. 1000. Kita yuk gope. Hah? Ya, kantongan keur jajan. Heeh. Ieu Mang Imron rek di jeksi. Di ka ieu ka mantri namin ka ditu. Tapi pencetan. Heeh, ayo. Ampun wajah aing ah. Inata. Batur gergering bisa segala cita ka sawah. Hey. Aing ah geus mabok cimplo. Tadi tinggalkan cimplo isu. Aing nyameureun tuda. Di ka sawah cimplo di daangan ah. Pencet. Muriang campur ieu mules. Eta patuangan mules. Ngarebek we aduh. Terus nih. Aing ah. Eta. Udah ampun aing ah. Ulah kalian karbit wae ka dieu. Aing ah. Waduh. Kalah suring pencetan, buset ngeunah banget eta. Ikan ku aing kita. Mana nya apa ngebuk teh? Wah, pake perep ku aing. Imran. Ran. Buset. Syuk. Ringanan. Udang mau. Naon? Kalah nyangkorah di ka eta di saung. Batur murah. Digantung us ayunan ku aing da. Sia deui ku aing ditah mantuan kalah ayo di pencetan. Muriangan wah haji. Muriang haji. Tuh geus menang satengah ngasoholan awak muriang pisan aduh. Mana setengah cenah naon oge. Jelema balangsa mah ulah muriang. Moal muriang ieu sok gara uyup cai sawah ku sia cager bang muriangan mah. Gawekeun geura jelema balangsa kan dibawa gawekeun cager. Nulis bating nu dirasa aing mah. Ampun aing mah. Duh, dengan Alau wah haji mah meni kabina-bina onam. Batur Mang Imron keur gering kita nguyup cai sawah aing ah. Ngaringkuk heula Mang Imron ah. Keuneh haji mah. Kitu we adatna gede. Meni ku angot haji mah titah nguyup cai sawah. Pan ieu teh Ji. Aduh, jaba lebaran keneh atuh hayang istirahat teulan pirang bara atuh jalan-jalan mah cara batur. Ngaso-ngaso atuh ieu dipaksakeun we mah Ji. Aduh. Bikin ripuh wae Ji. Aduh. Jolo sia kalah ngariguk di sia pura-pura sia. Wae kita digawe teh. Urang. Poe kudu di dieu. Beneran Haji aduh. Naon awak tiis kos kiokos es. Eta aduh. Coba Tanil kuat panas eta. Nyokos es oge tiis. Aduh. Geus ngadenggelannya ngasuh. Ulah ngedang. Wah, amal anggeus atuh itu aing itu situ minam geus ngasakeun. Atuh dia kerang bara atuh menang-menang 5 kotak atuh menang-menang 10 kotak atuh teu 5 ge. Dwe, Haji, siang jelema gering dia tadi gawe burung suganan. Dengan jeung aing gelut sama Je. Bakti is oge okos es. He. Naon deui? Buka bina-bina. Teh sia teh ka anak buah teh meuni anak buah gering oge. Awakna ge panas eta sia meuni. Rek Is okos es nah sih ikut campur wae urusan jelema. Euy, lain masalah ikut campur yo dengekeun. Cing atuh cing boga kasadaran sia teh. Kujeuh mah disiksa unggal poe anak buah sia teh. Atuh ayeuna mah geuy lebaran Ji. Kudu aya hampurana ka budak teh keur gering. Coba atuh pikir ku sia Ji. Ku angot-angot teuing, awakna panas itu coba. Rek kumaha atuh ubaran-ubaran sia teh cara ai butuh tanagana naha. Oh sia tuh menjadi mambagahan aing.
teu narima aing dipagahan ku sia. Keun anak buah aing ieu. Tapi ka modar sugan ku aing diliak di dieu keneh. Oh, naon urusanana jeung sia? Main mamagahan aing wae. Aing jelema bisa, jelema ngarti tuh kudu pagahan ieu. Ji, paham aing ge. Ngarti aya di sia, Ji. Beunghar aya di sia. Atuh boga rarasaan ieu sia bari kos kitu oge. Emang lebaran aya nu kaya mas sia kitu nu nganteuran. Kan? Terus ayeuna tas lebaran aya nu nyaraba. Lain ti si Kanil mah jeung si Imron duaan anu purah dikekesek. Kan nu aringeteun ka sia ieu. Coba eta cik atuh pikiran, Ji. Kudu sadar. Kudu eling atuh. Bandana jangan loba oge. Moal dipake kumaha ieu, eueuh Imron jeung Kanil mah coba guys ya. Aya si Iroh nu jauh. Mana geuningan teh ingeteun ieu, aya ge sukses mah eueuh. Aing min emang aing dipikir-pikir masih aing asap ku nemen teuing. Heunteu si Kanil si Imron mah atawa sia. Bubuh aing teh isuk ku capek ngaliekan dulur eueuh tatangga unu ka ieu mah. Aing mah barang peucit meni dipencitan eueuh oge dipencit-pencitkeun heueuh aing kana mah. Aing hampura min. Tah heueuh ayeuna mah Ji, sing dipake kaelingan ayeuna mah lebaran. Kudu ngenta dihampura ka barudak. Komo eta kasih Kanila. Jelema kitu gede tanggung jawabna sia Ji. Ulah disiksa mulu angguranna mah bawa ubaran budak teh karunya. Ayo gerah. Atuh min. Ayo kitu mah aing hampura. Sugan. Teh tobat heula aing atuh. Ulah sugan nya, tobat mah. Panana tuh. Kumaha pan ai sifat mah teu bisa robah. Sing kada urang mah kitu eta mah. Hampura min aing min. Tuh tah kasih Kanil tah. Bangot-bangot teuing ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Kami dari official BBH mengucapkan minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin.